Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa petepang dangu deui dina ieu konten dongeng Sunda di kanal Capruk Radionet anu disarengan ku Mang Caca. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana nya anu di mana wae gitu, anu di Subang, Cianjur, Purwakarta, Bandung, anu di Majalengka, anu di Bekasi, Bogor, sadayana we pokona makum, pokona teu tiasa kasebatkeun hiji-hiji. Anu di Provinsi Jawa Barat, anu di Provinsi Sanes, di NKRI gitunya. Kanggo anu di luar negeri tunya, anu di Riyadh, anu di Mekah, anu di Qatar, anu di Amerika, di Belgia, di Norway, di mana deui tah? Seueur pokona mah alhamdulillah. Kum kasadayana mugi-mugi sapapaosna sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sing ditebihkeun tina sasalad Covid-19 sing sarehatnya sadayana. Oge sing marajeng lancar sagara rupi anu nuju diikhtiarkeun dipidamel ayeuna. Tah carios ayeuna anu beri diteraskeun teh nya eta upami telepat itu bagian 12 pangintennya. 13 gitu. Nya eta judulna Wawales karyana Ki Wangsa. Satu acana sim kuring tekendat ngaduhunkeun ka pangrojong para wargi kaum dangu netizen sadayana anu mangrupi subscribe kana channelna, anu mangrupi manco kana konten-kontenna nya, anu mangrupi nge-like-na atanapi menyukai terus nyerat komentna nya. Aduh hatur nuhun pisan kitu nya, ku besok diaos gitu. Leueus pisan regreg gitu kana pangrojong para wargi kaum dangu netizen sadayana. Boh bilih aya anu nembe sumping, mangga haturan pamugi konten-konten katampi supados aya notifikasi saperkawis konten anu nembe medal atanapi lajengan cariosna, mangga diklik wae seratan subscribe sareng loncengna. Tah itu mohon hatur nuhun. Carios anu kalangkung nyaeta nyirus tinitos damang deui ku Kisamparani tina panyawatna. Tah kumaha carios salajengna? Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, urang lajengkeun. Aduh, alah, eta nyiratna hanjakal akang tekungsi patarema carita. Kaburu anjeun ini ti imah, tapi sakitu di teangan kaunggah tempat anu rame, eta tetep suwung para keluarga kaum dangu teu kapanggih ku kuring. Eta suwung tina uragan kitu. Cik, hayu nu gaduh info di mana sok WA ka abdi lah sok. Sok katalanjuran kitu. Ieu mah bakat tinggu semangat hayang panggih jeung nyiratna Mang Caca. Ratna. Di mana atuh anjeun teh? Di mana nganjrekna? Ye engka ngarasa sono hayang patepang ngabudalkeun eusi hate jeung cek gerentas hatena Den Kustama ditungtungan ku narik napas panjang. Sabot keur ngalamun kitu, seuleuna bioting nyamperkeun kadinya bari pokna. Aden, disaur ku tuang Rama. Cek biotang babuna Juragan Juya. Bibi, cik engke teh pariksa. Sora teh mah teu rebek teuing kitu tah. Abdi pada tos kieu atuh. Baheula mah sinden. Bibi teh. Nya geus kolot barenya. Mohon. Nya geus, nya satu. Kumaha bi? Rek naon bi teh?
Kustama kaget dumeh kagebah katempona mending ngarenjag. Itu di sahur ku tuang Rama. Aya picarioseun penting saurna teh. Temba abi oting bari ngaleos deui ka jero imah. Teu lila deui Kustama oge asup ka jero imah. Katempona siga anu teunangan, balukar tina watak narasa kasono ka hiji wanoja anu denok, anu salawasna dipicangcam ku dirina. Sok diuk, Kumaha, Ma? diuk. Mohon maaf. Mama aya perlu penting. Utamana ngeunaan diri hidup yo. Sok. Nya anak king. Sok diuk kadinya. Tempas ibuna bari neuteup, dan Kustama diukluk tungkul siga nu ajrih nakeranan. Bade aya pikir saya naon kitu, Ma? Dan Kustama kakara nyarita. Kieu mama teh anak king. Kahijina beung-beung mama jeung indung hidup keur aya dina waktu salse. Atuh kaduana hidup geus libur. Maksud teh sejatuh manya kanu jadi anak. Kieu mama teh anak king. Kahijina beung-beung mama jeung indung hidup keur aya dina waktu salse. Atuh kaduana hidup keur libur. Maksud teh sejatuh manya kanu jadi anak. Nya oge kasebatna geus dewasa. Cohagna teu kudu ditanya. Tapi mama ngadago-dago kecap hidup. Tur tepi kaki wari teh can ngabukti. Mang Caca, eta pemeran Bapak Kuring teh ni agam kitu sorana tuh. Teu bisa leuwih leutik. Teu bisa. Eta mah geus kitu tina basakeur pemilihan casting teh. Eta nu meunangna. Aya naon? Tuh, meninggal lagi tuh. Nya sok we wayahna sok. Lanjut. Skrip. Baca. Nah, kumaha kitu, Mbak? Kustama can ngarti karena maksud kolotna. Kieu engkus. Asa geus wancina mama nanya kanu jadi anak ngeunaan tujuan hirup. Nah engkus teh rek lalagasan kitu bae. Mama teh geus hayang buka inco. Sanes kitu ibuna. Saur Mama Jaya bari neuteup ka bojona. Nya puguh we atuh mamana. Ari korot mah. Lain atoh nempo anak pubujangan bae teh. Geus beujeuhna engkus teh bumen-bumen cara rabi. Atawa laki rabi kitu. Kahijina geus beujeuhna ninggang kan hutang tungan. Jangkep kana dadegan. Kaduana engkus teh bogapan pagawean. Sarta katiluna ibu sareng mama teh geus hayang ngais incu. Engkus Mohon, Mak. tekeun. Moal aya nu beunghar bubujangan ieu. Cik kumaha rencana engkus teh? Nah can mikir nepi ka lebah dinya atau kumaha? Saur Bumimin kituna teh bari neuteup. Sorot panona pinuh kurang geuyan ka deudeuh. Engko orang geuyan ka deudeuh, tapi bini jiru nyentak kitu atuh. Meni sok lia komentar. Buru Kus, eta bagian Kustama tah. Sok buru. Janten. Kitu maksud mama sareng ibu teh. Punten bae, Mama. Sanes abdi teu ngemut dugi kadinya. Ari manah mah nya eta oge parantos gaduh rencana ngadekeun rumah tangga. Tapi nya kitu geuning Mama. Sanaos istri seueur oge teu aya nu cocok kana hate. Dan Kustama nyebutan hatena. Asa pamohalan kudu kitu anak king. Piraku ari kabeh awewe taya nu cocok mah. Mata kitu ge can aya niat beureunan maneh mah. Dalamun nya mah geus boga pakarepan ngadekeun rumah tangga. Piraku nu cocok. Sakitu wanita ngaleuya, awewe di mana mendi sok. Rek dipangneangankeun ku bapak. Bapak ge amun niat mah. Tah sok. Naon niat naon. Teu maksudna niat nganteur gitu. Dasar. Kumaha ieu teh? Bingung milih na atawa teu purun neangan. Tempas ibuna. Ya duka atuh ibu. Ya engkus. Teu kudu kitu. Lamun engkus nyaah kakolot prak geura rumah tangga. Sababeureun ku engkus kanyahoan yen ibu jeung mama teh sakieu geus kakoklotanana. Tuh sora ge geus kieu geus rebek. Tang tu anu baris miara kakolot teh taya deui nyangku sorangan. Kadua pamajikan engkus. Tah kitu bener ibuna. Bawa kadinya geura balaka ka mamangkus.
Ulah dek dipinding-pinding atau disindang siloka, disindir sampir. Mama ngerasa reueus jeung reg-reg saupamana engkus terus terang. Sok buru, Gus. Saur Mama Jaya bangun anu teu sabar. Atuh naon anu keur dibelakakeun, Mak? Da puguh abdi teh tegaduh kekineun. Tembal Den Kustama ngabohong, padahal hatena mah manteng kanyiratna, sanajan can kungsi patarima carita silih kedalkeun hate. Pangna kitu teh Den Kustama leuwih surti pikiranana kawan Tujuragan Juya mah boga watak pidunya. Saupama Den Kustama nyandingkeun mojang lenjang terah padusunan sasatna urang kampung, tang tu moal nya tujuan komo lamun pipa majikaneuna mah jelema sangsara kitunya tanah wuruh daeknya tujuan. Nya teu nanaon ari kitu mah. Meureun engkus teh teu bisa milih-milih picanulieun. Sanes teu tiasa Ibu. Tapi Reg Den Kustama nyaritana teu kebat. Kaselang ku ngerungkeun halis siga anu mikir heula. Wah, kieu we ieu ayeuna bagus. Lamun can kairong wae pipamajikaneun, pasrahkeun we ka mama. Sabab mama teh kungsi babanya pian jeung sobat mama urang Ciamis. Nya kitu rupa budak namah taya cawadeun. Nurup cupu jeung engkus mah. Oh nya ta eta tah. Mun teu salah mah ngaranna teh Neng Euis teteh. Bu Mimin megat kalimat kituna teh bari neuteup ka putrana. Cing, ayeuna kumaha pikiran engkus? Nah luyu teu jeung pikiran engkus. Ditanya kitu kuramana, engkus teu nembalan para wargi kaum dangu. Luk tungkul bibirna asa kabungkem lir anu katenung bae ku Aji Pamungkem. Beh, nakalah ngahulang Kus. Wah, Ditanya kedua kalina, kakara engkus cengkat. Red neuteup karamana. Kulantaran engkus sieun teu nyorang babarengan jeung nyiratna, akhirna terus terang yen manehna boga tekad anu beda jeung kolotna. Tangtu nu jadi bahan jawabanana lintang ti nyiratna anu sawatara ka tukang panggih di lembur pamelaran waktu manehna keur hahadean keneh jeung Rustini. Ngan can kungsi panggih deui cenah. Nya ngadenge jawaban Kustama kitu. Sakedapan Mama Juya sareng garwana ngahulang naker. Bakat tingku tarikna mikir. Hatena teu satuju kana karep Kustama kitu. Dumeh Mama Juya geus babala gonjangan jeung sobatna nyaeta sepuhna Nyi Euis urang Ciamis maksudna rek wawarangan. ari kitu buah teu pararuguh atuh Kus. Najan teu terjalan mikahayang ari jenis nacan kapanggih mbah. Rek bener kumaha. Karuksak-ruksak pikiran. Mending oge anu aya bae ari kahayang mama teh meh teu kudu lila nungguan. Apa ning Euis mah geus puguh daekeun najan panggih ukur saliwat waktu nganjang ka dieu. Ceuk mama estu eueuh cawadeuna naon, keur mah geulis kateruk-teruk terah ningrat atawa terah anu beunghar. Nya, ulah bodoh anak king. Zaman kiwari teh atuh. Cek bari bahasa teh mah kudu ngindung ka waktu, bibapa ka zaman. Ayeuna zaman duit, zaman kakayaan. Engkus oge ulah daek bodoh. Yeuh, dengan pipa majikananeun teh yeuh anu kudu geulis jeung beunghar. Atuh teu beunghar oge sadarajat jeung urang. Insya Allah Mama. Tembahna pondok. Acan oge tamat ngobrolna, kaburu manten kadenge sora mobil sedan eureun di buruan. Mana horeng, sobatna Den Kustama nyamper lantaran geus boga janji poe harita teh rek pelesir bari maluruh nyiratna. Jut ruding turun tina mobilna, gebruk kadenge sorang mobil dipendeutkeun gancang ngalengkah nyampeurkeun panto hareup. Kasampak Kustama geus ngajiga di lawang panto, nyeh seuri leutik
tanda pangbagea ka sobat sapagaweanana. Geus siap kus. Jojo nanya kitu we Ruding teh. Dumeh geus paheut janji. Kari disalin wungkurud. Sok atuh, ka jero heula. Diuk heula. Sup Ruding ka jero imah, cong ngajak sasalaman ka Mama Juya sarta ka Ibu Mimin, geus kitu mah gek manehna diuk. Mangga calicep. Sok. Saur Mama Juya bari neuteup. Atuh geus kitu Mama Juya sareng ibuna mengker tanda ngaragangan ka putrana bisi aya Rusiah. Teu lila bioting nyamperkeun bari nanggeui baki dieusi ku 2 gelas jeung kueh kalengna. Mangga Aden dileueut. Hatur lumayan. Cek bioting bari terus ngaleos deui ka dapur. Mangga bi, mangga. Oh. Sadikeun. Naon ieu teh eusina teh? Asli kongguan kumaha? Ya, parios we ku Asep. Amun hoki meureun asli, amun teu nya opak atawa ranginang. Oh. Oke. Tembak Ruding mangut. Sugan teh moal datang Rud Satadina mah rek indit sorangan. Nya syukur ari tuh kana janji mah Justru ya demi sahabat tuh. Sahabat dong. Kan gitu. Hah? Tembak Ruding nyarita ku bahasa Indonesia sarta kituna teh bari ngosiwal ngodok rokok tina sakuna. Teu loba nu dicatur deui, sanggeus Ruding ngahancak kueh, Kustama buru-buru disalin. Rengse disalina ka kara kaluar ti imahna, muru mobil Ruding anu diparkir di sisi jalan. Sup maranehna ka jero mobil, gerung mesinna disada, dius mabur nepus puseur kota. Sajeroning di jero mobil, teu elat ti ngobrol nyaritakeun rencana, sakapeung sok diselang ku silih kedalkeun lalakon, anu sarua-sarua pada kagembang ku Bojang Lenjang. Emang geus tepi ka mana sih hubungan jeung Krustini teh? Kus. Bejana rek nanyaan lain. Tapi didenge-denge teh dingin-dingin aja tuh. Nya eta teu tulus Rud. Setengah-setengah lah. 50-50 gitu. Malah geus hampir 6 bulan can panggih deui. Dah. Teuing geus cager geuringna teuing acan. Males lah. Biasa. Ari geus wareg mah sok kitu batekna. Emang dahareun. Ya justru itulah makanan yang paling empuk dan gurih, lebih lezat daripada bolu. Nu penting caina herang, laukna beunang. Beunang gulana kacetak amisna pan beres. Ya syukurlah kalau gitu mah. Teh kekeranan euy. Sabab kuring teh can kabejaan ieu teh. Nah, saha anu rek diteangan teh? Coba bejakeun ka kuring sing jelas sok. Perlu bebeja kuring Rud Nya pugu atuh. Gimana mencarinya dong kalau gua nggak tahu nih. Kayak gimana tuh yang mau dicarinya? Bapak tahu yan sia. Nah kieu sebenarnya mah Rud ye. Kuring teh geus kagembang ku hiji Bojang Lenjang. Urang pemelaran kene. Sobat Rustini. Hah? Terus? Namanya siapa? What's her name? Rudi penasaran. Nya ngaranna mah Ratna gitu. Ngadenge ngaran Ratna, Rudi sakedapan ngahulang. Jero hatena noroweco bari nyebut-nyebut Ratna. Ratna. Keke. Perasaan gua kungsi ngedenge euy. Ngaran Ratna gitu teh. Mun teu salah mah. Nah kalau kang ngahulang kitu Rud Tengah ulang. Bukan. Itu tuh. Tempat tuh, sisi jalan tuh. Rudi nunjuk ke sisi jalan. Nyeh Kustama seuri lantaran di sisi jalan aya anu lempang di tataranjang. Sia. Bedus teh. Sugan teh kuda anakna. Hanya lumayan we atuh tulalena keur padudan Kus. Rudi seuri deui sarta kituna teh bari jongjon ngagulak-gilakeun setir mobilna. Mobil sedan beureum beuki nyemprung. Leok mengkol ka katuhu make jalan Supratman. Dius nyemprung ngulon make jurusan anu kaledeng. Jep nu di jero mobil jarempe. Ari Ruding jeroning kitu teh hatena diguyur ku rupa-rupa pertanyaan. Loh, Ratna,
Ratna. Nah moal kitu Ratna anu kungsi panggih jeung kuring basa manehna balanja ka warung gigireun imah kuring. Tapi hayang nyaho rek diselokan ku kiring coba Kus. Nah Ratna teh digawe di kantor atau kumaha tah? Kayak ari cek keterangan mah dibawa ku sobatna ngaranna teh Turkiem. Cenah mah ngababu lah gitu. Teu gengsi euy, menangkeun babu Kus. Moalnya wakil direktur menangkeun babu. Leuheung kuring Kus. Rudi seserian. Padahal hatena surti yen tangtu anu diteangan ku Kustama teh bener Ratna anu kungsi panggih jeung manehna. Malah Rudi sorangan kagembang teu sirikna selang-seling kapeng peongan ku Ratna. Ari Ratna digawe di salah saurang jalma beunghar anu alamatna di Jalan Dago persis di parapatan anu kakulonkeun sarta teu jauh ti imah Ruding. Kumaha bi terut kumaha? Eta teh gengsi amun menangkeun babu. Rudi nyengsirikeun deui. Ari si laing. Ya. Apa dikata soal cinta, soal nurani, soal batin dan soal pandangan serta penilaian gitu. Bukankah cinta itu buta, Rud? Tembal Kustama ku bahasa Indonesia da puguh geus jadi biasa pikeun manehna mah. Mun ngobrol jeung sobatna utamana ngeunaan Rusia sok ku bahasa Indonesia meh singket beureunan atawa cek bahasa legekna mah praktis kitu tah. Nya memang Gus. Memang cinta itu buta. Ya. Buta teh lolong. Hartina cinta bisa tepung di kolong jambatan. Bisa di jero imah. Bisa di jero gedung film. Bisa nganteu teh di jero WC weh. Ruding seuri meuneu nyegikik. Nyeh Kustama milu seuri. Sabot keur ngarobrol kitu. Shit. Mobil sedan hideung nyalip. Leok Ruding ngaleokeun mobilna. Garabag ka sisi gangsen meh ampir neunggara tukang soto anu harita keur mangkal di dinya. Cengkang tukang soto ngabangkieungkeun maneh awahing kureuwas. Aduh. Kadengena ngaduh bakat tingku nyeri lantaran tonggongna nenggal kana batu. Aduh. Sialan euy. Saha eta teh mangkelungna Gus? Saha eta teh mobil teh? Ruding greget. Kurang ajar tah jelema teh euy. Kustama merep-merepkeun leungeunna sarua pada ambek. Geus kitu mah geleser mobilna nak maju deui. Rada lalaunan ayeuna mah dumeh hatena ngarasa reuwas keneh. Teu lila maranehna tepi ka jalan perapatan Dago belah katuheueun jalan anu kakulonkeun aya warung nasi. Red Rudi ngaredet ka gigir. Breh anu ngalayananana keur sibuk ngaladangan anu ngadon dahar. Ruding surti yen di dinya teh tayalian tempat gaweana Nyi Ratna. Den Kustama mah can nyahoeun yen saanyana Ratna teh jadi palayan warung di dinya. Nyaho sotenan mah babu we pedah ceuk bejana kitu. Moal nyimpang heula ka imah, Rud? Cek Kustama. Moal bisi buri teuing Tembalna. Padahal anu saanyana mah sieun Kustama amprok jeung Ratna. Tangtu manehna baris karbut hancengan anu matak ngahaja disibutan supaya teu kapanggiheun. Tetela hate Ruding teh geus kotor atawa kakeunaan ku hianat ka batur. Leungit sosobatan anu murni timbul hate gorengna, sirik jeung pinastren jadi dasar kana patekadanana. Pantes we rek kitu oge da puguh Ruding oge boga niat ka Ratna parawi kaum dangu nya. Aduh, janten parebutan kitu ye painten. Sanajan can wakca balaka tapi yakin pikirna geus ngarencanakeun mangsa dawuh anu hade Ruding rek balaka terang-terangan ka Ratna.
istilah barudak ayeuna mah bade nembak pangintennya gitu. Nya pikeun kustama mah teu matak heran lamun sapopoe hatena capek anu diteangan teu kapanggih nya akhirna waktu geus nyedek kaburitnakeun. Kumaha? Tulikeun wae teh keus. Nya balik we dah. Cakeun dongengna. Euleuh. Cag heula saurna teh dongengna parawi kaum dangu. Kumaha tah terasna ieu carios wawales karyana Ki Wangsa. Mangga teras manco dina ieu acara dongeng. Anu di kanal Capruk Radionet, kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten seni, budaya, informasi sareng utami nama hiburan. Para wargi kaum dangu simkuring tekendat dadeh punten wirehna seueur kakirangan sareng kalepatan dina maoskeun cariosna. Boh bilih aya nu kasebat nami alit, kasebat tempat, kasebat asma dewasa, sanes kae ngahaja-haja mung saukur kaleresan bae. Dina deungeut ayeuna simkuring sejamit mundur, urang petepang dangu deui dina dongeng salajengna. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.